tempatnya di sana, di tinggi banget. Itu ada saung, kayaknya spotnya bagus buat menikmati alam, suasana alam dengan bebatuan yang begitu besar. Langsung saja ke atas, let's go. Ternyata tempatnya indah pisan. Halo siapa? Langsung ke saung. Cengek bareureum. Amu cuy. Oh. Jauh amon Jepang meureun, ting mau amon biasa. Tah ieu taleus anu sok diangen poloy. Taleus Bogor. Ternyata kita mirun sana. Mirun sana nih nyuci kopi. Panas. Mantap kanjut. Pesona alam dengan keindahan harus dinikmati, bukan ditiduri. Mantap.
Tempatnya enak pisan dulur. Di belakang sawah tetebingan, di belakangna deui tarang. Duh kupiran mah sen tebing tuh. Ayo tebing. Kita berada di ketinggian di batu saung sawah. Jangkung pisan. Endah. Atur nuhun anu gaduh saung ieu nya, ngiring mirun seuneu, ngiring ninyuh kopi. Duka saung saha teh? Duka saung babaturan. Atur nuhun pisan. Tos ieu kaendahan di pasawahanana. Salam santun, salam Sunda, salam baraya urang sarerea.
Pusing panas. Aduh. Tempatnya enak pisan dulur. Di belakang sawah ketebingan, di belakangnya deui tarang. Duh kepean mah. Sen tebing tuh. Tebing. Kita berada di ketinggian di batu saung sawah. Jangkung pisan. Enak lah. Atur nuhun tos nyimaknya. Salam Sunda. Wassalamualaikum.